Asep kami. Ya, cek aing ge. Tah ieu aslina mah kieu. Wikik make efek mah euy. Aslina mah kieu orang lemes tuh. Jika hot mic Efek, efek lah. Sumur oke, panon oke, iya lemes. Beda jeung didinya mah jika kulinyar, jika sumina loba minyakan ini mah bersih boy itu. Efek kumpul aja sama lah. Mana si Ayang, Cina nempo ya wajah asliku bagaimana? Lah, undang atau undang aktif. Wah kurang mah. Mualah mau diundang kurang mantep. Kurang lah. Hok, buru aing ek nyumput. Sama gitu banget. Bisi bogoheun welut. Kumaha tanggung jawab maneh? Mantap. Nah di mana? Nah, pengen ngomen ke mana? Saha? Suka. Inte satu. Apa? Tanya. Beungeutna teu nyaho euy loba teuing. Kela cong ngeletikan radio tarik pisan anjir. Ngait kabanya. Euy blekok. Si Ayang beb moal teu tergila-gila dibere beungeut kieu mah. Geus pik. Anggar we siaran langsung di urang mah. Mana yang mah kasep gitu. Oh, bisa. Ngan cuman orang perlu beberapa aplikasi. Si eta ge pasti make filter da lesang kamari kos belut. Dalam teu make filter moal kitu euy. Pik aing mah yakin. Urang mah kena natural kos. Lain banget aing beureum jiga urut di deang anjing. Ieu. Aduh aing jiga kadeang beureum teh bieu. Jiga orok tapi lumayan sakieu ngorak keneh boy. Nu aing ge natural aing mah. Heuh bacot. Eta nya maneh herang kitu atuh euy minyak ke peureut lumayan keur ngagoreng asin nya. Takarak tas balik urang. Kakehol can mandi. Di mana, Cek? Di mana? Nah, mana ge da Ya, anger. Liar, tas liar. Oh. Diga talus wae liar. Aduh. Didinya mah gen hujan di dia mah henteu. Di dieu ge henteu tuh udah hujan mah tuh di ditu. Tuh di ditu hujan di mah henteu. Di dia mah henteu asli. Oh, ada di dieu ge henteu atuh. Mana kela cuang gabungkan heula. Oh, udah geus diundang deh ku urang. Ayang beb geus. Ayang beb 2 geus, ayang beb 3 geus. Tuh, nepi ka ayang beb 4 geus. Tapi eueuh nu nyaramung. Heueuh blekok. Teuing kamarana gara beleg ape teh goblok pucus teh goblok puasa. Tegabek paket mana nanya. Parah jeung si ayang beb hiji mah euy ngomongna lah. Kudu rada dicangkemos ku aing. Mana atuh? Oke, penting ka babayele pulang natoan. Bunga. Orangnya kieu nyen di studio tato. Tadi nu kieu ya. Wah, masih lemah dina nu kitu mah. Dina nu kieu mah bari cenah gitu. Hah? Ayatan
Berarti Ocean atuh. Misalnya Nusian. Desian kumanehanana. Ruko na aja deh, ruko. Teuing nu deui mah. Da can anggeus bedul. Nu mana Can? gitu nu gigireunana eta can anggeus. Encan Oh. masih kene rangkai. Oh, sugan teh geus beres. Urang butuh euy. Keur naon? Keur mau ucing. Ini teh jang eta tempat tato deui kan yang bagian nyenang baju. Oh, atuh boy, kudu di mana di dieu mah. Bereuna ge mending kena di kota, di kampung mah payu tato. Jarang nu Ada ditato. loba customer-na ge. Jarang di kampung paling bangsa ngomean payung, ngesol di kampung mah yang tato anjing. Ah atuh aing teh teu wawu jiga nama manehna wawuheun ngan urang teu wawu. Eta teh Saha maneh teh? Banyak kasaha tanya. Oh teuing ujug-ujug di mana we ka saha? Hah? Da kok Di urang mana? mah modal terkenal urang mah tuh. Tiga nama ka maneh nu barang nagih euy. Eta teh Anjing. baleun teh. Tanya di mana tah teangan teuing di mana? Sherlock we ka dinya teh. Teuing di mana tah? Maneh lamun jeung urang kok eta Stenarwing. Erek ge maneh ka bawa tenar ku aing. Dibalik manyan munyun. Tingali Facebook geus beribu-ribu pengikutna. YouTube geus loba beratus-ratus. Mana paling ge antara si eta wungkul kanu kamari. Paling genan sate deui si sate. Eta maneh follower maneh. Paling urang mah si ieu wungkul maneh wungkul follower teh deui. Kur maneh wungkul. Nu aing Hitung-hitung loba. maneh. Nu urang mah loba followerna. Ai urang kota geus ieu urang teh geus aya insight gitunya dina Facebook teh geus termasuk urang mah geus masuk kepada mode profesional beda jeung maneh jeung mararane masih kena mode junior masih kena di bawah di rendah gitu. Urang mah geus jadi eta ye. Jadi naon aja. Urang geus mode profesional ngan di nya teh urang teh mode nate lain mangsa gamer youtuber lain tapi dinya teh komedian cenah ya. Urang Kadang loba bacot. Kreator. Heeh kreator sarua ai kreatorna mah. Ngan didinya berbasis komedian jadi tukang ludruk aing. Aduh anjing. Caweur euy. Anu ieu nu komenan kamari tah si eta sia. Si cecer eta nya rasis loba ieu porno aksi nya. Barbar teuing nya. Oh, tingali antik gelas naga tuh. Urang mah bisa kitu barbar banget sieun di blok euy anjing teh. Ai di blok sih moal, Cuman nu nempokan dina Facebook loba. Jadi lamun orang terlalu ngomongna terlalu barbar, terlalu non disebut nate toksik, rasis, bahaya. Gitu. Beda jeung offline, orang offline ngobrol nyumane duaan tanpa di live-keun bebas. Ai kieu mah pan ditemu ku batur bisi teu ngeunaheun, sedengkeun urang niatna heureuy tapi kan teuing ke batur. Nah, gitu boy. Matak sangheuk, matak mending ditutupan, mun teu ditutupan awet we lah urang. Geus teu nominat nominat. Kecuali ka anu di masih kena minat bisi nempo Ingatlah wajahku ini yang sudah menodai dirimu, boy.
Anjing. Dua Emang kali dah. dua kali itu soledat. Dua kali itu soledat. Oh, dai belaguk. Gabah sama. Nu Lah siapa pertama anjing? tanu Pertama anu erek di soledat. Anu kedua aya orai. Aweur. Hiji di kebon teh hiji di ditu. Ngan di kebon teh mah kaburu aing aya hileud di gebrong hileud. Jadi tepat ditulus. Bahasa gitu harita. Bahasa mane keur ka mana tuh kurang teh cing teh be bisa kedeung yuk mau lila ieu paling ge 2 menit. Lah cenah. Geus osok urat aret mau ceng teh kalem we. Geus ulah dituluykeun bahaya. Si kadengen kuno Tenyawa nonton itu jelema mana. Moal, ya guys Facebook na ge geus teman jeung urang. Lain masalah berteman, Facebook na ya mah geus istilahna lain di teu diaktifkeun deui. Nu salakina diaktif. Instagram teu, WA teu. Sabat harita ku urang diputuskan manehna nepi ka ceurik ngabingingik nepi ka kumaha perasaanna hancur lebur pokona mah. Tas teh sabat eta geus eureun. Maneh mah ka kitu, urang mah isuk erek kawin heuh. Manehna ka dieu datang. Bih. Eueuh fotona mah moal percaya aing mah. Kapan jeung maneh? Kapan eta ka maneh teh isuk teh kawin? Aya ka urang ge undangan eta teh nya, aya ka urang undangan. Yang cenah mohon di kehadirannya ka balai nyongcot ka ditu ka lain. Balai nu eta ye. Anu basa eta teh anu basa pertama kadinya. Nu mana cenah teh? Pertama wawuh kadinya jeung maneh. Usaha eta. Dibawa ke usaha. Oh, Eta teh cai dengekeun cai tanah teh kieu. Nga-WA ka urang teh nya, nelepon. Urang teh can kawin eta teh nya. Can kawin. Minang cenah. Kieu manehna teh. Yang Bacenah. Ai maneh erek kawin. Yang. Matuh. Waduh, ulah sok dileuwihan. Aing ngomong saayana mun sok dileuwihan. Yang. Eueuh. Tah mun ka dieu tah aya bahasa kitu. Para radu sih. Dileuwihan. Kapan manehna teh kieu ka urang teh Ang, maneh kawin isuk kan? Kunaon kitu. Aing teh hayang nyaho, aing hayang terakhir kali jeung maneh. Kayak naon? Maneh di manehna? Di Ciamis. Kita nyamperkeun langsung ke Ciamis. Pokoknya mah jemput urang di pulau. Cenah. Geus ganti topik dah aing mah geus awet geus ganti topik. Ganti topik. Sebenarnya lamun ngara diberitakan di orang ge masih tersimpan beberapa kenangan dan gambar-gambar yang bisa disebut dengan ekstrim. Cuman orang teu wani nemongkeun. Teu wani nemongkeun privasi. Lamun ditemongkeun ke mana bisi ngacai hayang deui sedengkeun eta teh geus eueuh. Geus kusi saha ngaranna teh? Suku tukang. Kusi eta babaturan. Da ka urang kayak gitu. Pesen mobil ka urang. Masa keur elek. Meng. Ka urang teh, ka urang teh kieu si eta teh. Cenah wayahna cenah biteh jeung ayeuna mah da geus ieu cenah anu pertama mah ku geus dicanak cenah geus dinodai atuh ceuing teh nu kaduana meukeun ka batur dengekeun kadang eta ku cucungik maneh tah aya fotona aya iya mah radu wae basa di kebon teh nu ka hiji teh kadua di
kulantaran kebon teh na geus dibabat geus eueuh bulistir jadi nongerak aing teh didinya teh. Nepi aing ka ditu ka SD 3 naon tuh SDN 3 dinya tah. Pas pengkolan deket ojek. Heeh. Tadi memeh teh ti SD teh pan aya kebon teh, memeh mengkol ka ojek tadi dinya aing teh ketemu. Mana eta teh daerah mana? Ah, Daerah deket mana? memeh tukang urut terapi. Lemur naon? Lemurna naon, cing? Belut. Lain. Coba gitu ya teh. Gitu coba lain. Yo, urang teh papanggihna teh jeung ngaranna teh Percis ngaranna teh. Tukang naon teh tah jeung beta teh urang teh join kieu. Mun jeung si mun jeung si eta kieu. Balik tuluy ka mana? Ah teuing da urang mah saharita begitu geus beres 2 menit teh geus neng cing tah amek langsung OTW ka pabriknya jung cing. Iya menit teh disusut heula lah susu teh ku sorangan cing teh. Rusuh. Gitu. Cang undang salakina cang undang. Naon urusanana? Beudana ge diundang ge naon? Gawe. Mun erek undang jeung keluargana langsung ngariung di dieu. Cuma ngariungkeun anjing. Gawe. Tah teh sabat harita geus. Urang syawing euy. Mah kerep teuing da urang mah teu nyieun eta mah. Kur nganclom bungkul gitu. Siga nu nya we siga nu. Dia mah. Urang teh huluna we wungkul. Ti urang teh nya ulah kabeh. Aing geus nya teu sok. Udah kagok euy akhirna mah wawal siki-sikina ku urang teh. Geus naik lah eta mah. Ganti topik aya nama topik tentang ieu aya nama. Aduh, ayo mana posisi ayeuna di mana ya? Di mana? Cik tempo imahna. Dawa di jero urang. Di tempat tato. Jiga kasih. Oh, etana jiga GRC tukangna sarua jeung nu aing. Nya teh mau kayak tamalan berdua sih teh. Da mah 2012. 2022. Guys bae sarua ripuh lah. Tiris bae teh malam Minggu urang teh aya melekan. Tuluy engke deui malam Jumaah aya deui melekan, ting malam Jumaahna ting malam Sabtuna jadina mah. Di mana? Lamun malam Minggu ya apa tuh sih? Oh, kawin ka urang ka urang di. Nah. Kadulurna keneh tadi sih eta malam Minggu urang paling mun teu gadang gitu. Teuing jiga namanya erek kadinya meureun ngan moal lila gitu. Daek orang yang ieu nepungan bebeb. Kayak orang nyampeurkeun. Mun teh mah lah ek naon deui nyampurkeun cenah teh. Si anu di Jawa kepanek balik. Anu di Jawa. Si eta anu sok live streaming. Nu mana saha? Heeh. Balik ke mana? Kieu. Keja aing mah cuk urang ge lamun aya fotona baru aing percaya. Gitu. Fotokeun baru cek urang. Penting oge kumaha? Cek kumane kapan jauh cai teh geus eda malah ulah loba teh ngomong nama tanya ka awena milih siapa di antara kita. Karep teuing milih maneh ge. Cuk urang ge urang mah no minat bejakeun mun ayeuna keur nempo no minat.
Oke. Banget model kieu dibikin kanu kitu mah rugi atuh. Bah, gabah. Orang mah next. No. Next. Gitu. Geus urang mah pokona mah ayeuna mah bage. Hah? Ya diulang teh loba diurang teh. Kopeh wapkeun kabeh. Bikin nok saware. Sa Teh jamatnya. Kudet jamat teh. Lain anu coklat TV aya di urang lain. Aya sokna urang anu pernah digawe di urang pernah digagawe. Gitu. Sebenarnya masih orang live kita dah butuh kan kulantaran pedah kuotana unlimited jadi orang teh saban waktu live jeung live gitu. Tadi nama mau live orang teh itu ngan pada aya di imah ngan mun di luar ulah coba-coba live orang gitu. Tegawe mana? Balik Si Godai mah dituken ya. terus ngakan daging tapi nu nyelap iya cangkang tutut itu kumaha. Oh, daging tutut berarti saya teh lagu ngakak.